Langsung ku Ibu Rama supados dipayang kurang kali neng kadek mau sholawat bisa tengah sinjak mau sholawat 3 kali mengarah dengkula sallallahu alaihi wasallam rumah tangi neng mudah-mudahan ieu murang kali di pasihan rumah tangina saang salawasna amin ya robbal alamin. Sumangga eta lilin ku Ibu Rama sareng neng tiup disakalikeun bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Acara penjemputan murang kali para tersrengse ayeuna mangga ka murang kali calik dina kursi pelaminan tetap Ibu Rama tatih. Iya, tangana namprak ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Sumangga ka Ibu Ramana tatih teu kenging calik. Iya, bepayun. Sumangga ka palawargi sadaya terutami ka wargi-wargina ka eyangna ka uwana ka bibina ka para tetanggi suanga hormat heula ka Allah Subhanahu ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sadaya Allah ya Nabi salam angkat suara Pak, angkat suara tengah mangga sing rasa urang cinta ka Kanjeng Nabi mangga alaika ya Habib salam alaika Bismillahirrahmanirrahim. Mama api kawasu sampai apa api rumah mama diukur tukik encing bari akana dinamtos naik mama aku dosa seluruh dosa dikelucatan mama mudah-mudahan
neng ngawas sampean mama dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Berat anak mama sok sanaos teu ngawas sampean mama sok sanaos teu dikosokan sampean mama anak ikhlas ridho anak sok sanaos teu diukeun kana jantan mama berat anak diukeun ku mama tos peluk mama nak peluk sareng mama banget dipeluk mama kertekeun ibu doakeun urang mudah-mudahan ibu almarhum ninggalikeun neng mudah-mudahan neng ditampi iman Islam dihampunten dosa mama letus daya ngaturkeun neng mudah-mudahan doakeun ku neng kana jantan mama terus ngalih kana sampean Assalamualaikum Bapak mengatakan karena pondok neng Bismillahirrahmanirrahim Bapak iya abdi ngawasuh sampean Bapak abdi rumangsa ageng dosa kanu janten Bapak abdi sok ngabaikeun kanu janten Bapak dialit kanu janten Bapak repot Bapak abdi kerjanten Bapak segala abdi dibiayaanku Bapak sekolah dibiayaanku Bapak mondok dibiayaanku Bapak Bapak abdi ngarepotkeun kanu janten Bapak sing ikhlas kanu janten neng sing ridho kanu janten neng Bapak abdi ampun tinang tos ageng dosa berat anak Bapak sok sanaos teu dipentak kanu janten Bapak teu ngawasu sampean Bapak anak eta mah kawajiban Bapak ikhlas anak ridho anak sok sanaos neng raos sedosa kanu janten Bapak tinang tos dosa neng dihampunten ku janten Bapak berat anak didoakeun ku janten Bapak terus peluk di Bapak mangga kertekeun dina manah Bapak doakeun urang kali neng ngadoakeun ka apa mangga iya terus eta aya anduk neng didinya anduk alit kering gede sampean mama sareng apa sing garing kumargi ku neng tadi diwasu adekeun sampean mama sareng Bapak disakatenakeun ngerikeunana Bismillahirrahmanirrahim mangga tangan apa ibuna kana tak neng geta bari doakeun dina mana Bismillahirrahmanirrahim mama Bapak ieu sampean mama sareng Bapak tadi diwasu ku abdi akhirnya ku abdi bade dikeringkeun di sampean mama sareng Bapak mudah-mudahan neng ngeringkeun sampean ibu sareng apa dihampunten dosa neng dikeringkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan neng terus toyana dosa kanu janten mama sareng Bapak amin ya robbal alamin tos ya acara ngawasu sampean ibu ramah hidup peratos rengse ayeuna diteraskeun kana acara sungkem mangga dikawitan ka ibu heula ke karama sumangga neng sing puas nyuwunkeun hapunten kanu janten ibu tinangtos neng ageng dosa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum mama abdi hapunten kanu janten mama abdi ageng dosa mama emot ngakalung abdi 8 bulan hese inca mama balilah karasa kaya mama tapi abdi ageng dosa kanu janten mama tidak tos neng ageng kalelepatan kanu janten mama beral anak mama didoakeun ku mama dihampunten ku mama sakur dosa-dosa neng kanu janten mama dihampunten ku janten mama teu kini aya kantar kakaitan anu janten mama sareng neng didoakeun neng ku janten mama mudah-mudahan rumah tangga neng
penang sareng rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Bray anak didoakeun kudu janten mama. Teras neng papelung-pelung di sareng mama neng aya ngadoakeun kanu janten mama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli Allahumma firli dudubi Allahumma firli dudubi wali walidayya warhamu kama rabbayani shaghira. Terus alhamdulillah ka mama para peserta ayeuna kali kanu ka apa banget mangga yang sing puas di kanu janten apa mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Apa abdi hapunten dosa-dosa neng kanu janten apa abdi emut kanu janten bapak miwarang ka abdi kalah kaheka mirang ka abdi kalah ngacingklak rumah seneng akan dosa kanu janten bapak sing ridho bapak kanu janten putra rumah tinang tos aki akan dosa kanu janten bapak sok kalawan kanu janten bapak hapunten bapak dosa neng kanu janten apa anu alih anu kanu janten bapak bral anak didoakeun ku bapak dihapunten dosa neng kudu janten bapak ulah aya gandar kakaitan janten bapak sok neng ke rumah tangga didoakeun kudu janten bapak sing sukses rumah tangga anak sing aya ridona Allah rumah tangga neng sinareng aya panghampurana Allah sok didoakeun ku bapak mudah-mudahan sing sukses rumah tangga neng didoakeun ku bapak sing bahagia amin ya robbal alamin. Talas dipeluk neng doakeun apa aku neng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dudubi Allahumma firli dudubi Allahumma firli dudubi wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Terus alhamdulillah mudah-mudahan ieu urang kali dikabul ku Allah Subhanahu wa taala pamaksadatna kanu janten ibu Rama hidup mudah-mudahan dikabul amin ya robbal alamin. Saterasna ayeuna diayakeun kegiatan acara siraman mangga urang kali